Mangsa alam harita beki peting bae. Tarungna Senrata jeung Wulandari geus lumangsung. Malahan mah Senrata harita ngalayang keluar tina kekebul jurus iblis peteng. Para penonton harita nyangap badana Senrata. Kap harita dibantuan ku jalma sejenna. Senrata sata percaya kana kejadian harita lantaran Wulandari geuninganan tetela elmuna leuwih pinunjul ti matan dirina. Senrata harita pancuh nangtung saterus nama harita lempang ngadeketan ka Wulandari. Jalma-jalma anu nonton harita ngadukung ka saha ka Senrata, aya oge nu ngadukung ka Wulandari. Sedangkan si Wardi mah harita ngadukung ka Wulandari, malahan masih Ambarawa oge ngadukung ka Wulandari. Asarido keneh dipimpin ku Wulandari daripada dipimpin ku Senrata. Dina kayan kitu Senrata harita narik jurus iblis petengna. Les kekebul teh harita jadi ngaleungit, atawa halimun peteng teh jadi ngaleungit. Seperti tadi di bae, kayaan teh jadi caang di bae, kacaangan ku obor anu harita dipasang di sabeudereun eta patempatan. Wulandari pancuh nangtung neuteup ka Senrata. Senrata harita nyamperkeun, manehanana hayang nyobaan maju deui pikeun narajang ka Wulandari. Tapi kakara oge Senrata harita rek ngagunakeun elmuna. Harita aya nu ngacedelat datang kadinya. Cerelat, celik. Eta jalma teh pancuh nangtung di gigireung Wulandari. Tetela eta jalma teh nyatana Jayapati, bapana Wulandari, guruna Senrata. Kedatangan Jayapati kadinya puguh ngagetkeun si Ambarawa jeung anu sejenna. Buru-buru harita Ambarawa Senrata bontar jeung si Romada rengkuh kanu jadi guruna, tanda yen manehanana murid anu satia, murid anu hade kanu jadi guruna. Di dalu bangsungna bieu tarung keukeuh da Senrata mun tia mah tarung deui geda. Si Nyai adu bakal unggul mah. Jadi weyah nabi anu bakal mimpin di dunia kajawaraan ayeuna ti golongan hideung teh nyatana Wulandari. Hidup Wulandari, hidup. Eta mah kabeh menikeunkan langsung reang. Hidup Wulandari, hidup Wulandari. Si Wardi sapara kanca panuju Ambarawa ge menikeun ka panuju pisan. Ayeuna mah anu bakal jadi wakil tangtuna bae. Wulandari anu jadi pamingpina, pawakilna berarti duaan Senrata jeung Ambarawa. Penata acara harita ngumumkeun yen anu bakal mimpin di dunia kajawaraan ti golongan hideung nyatana Wulandari. Tes. Ka parawargi sadayana. Terus kasaksian ku urang sadayana tarungna Wulandari sareng Senrata anu dimenangkeun teh nyatana ku Wulandari. Anu unggul teh Wulandari, anu pastina bae dina peuting ayeuna bakal jadi pamimpin, raja pamimpin ti golongan anu hideung. Hidup Wulandari, hidup Wulandari. Ger harita kabehanana ge nyebut hidup Wulandari, hidup Wulandari. Jalma-jalma dina waktu harita menikeun kesurak eak-eakan ngadukung ka Wulandari. Lantaran harita geus jadi patandang anu hebat ngelehkeun Senrata. Malahan mah
Jayapati oge kacida bungahna. Anakna nyatana Wulandari geus unggul dina tarung jeung Senrata. Jeung deui cek Jayapati teh geus moal bisa anu ngelehkeun Wulandari mah. Lantaran ilmu kasaktian Wulandari teh memang hebat. Ilmu-ilmu milikna Jayapati memang geus diturunkeun ka Wulandari sok senajan acan kabehanana. Dina kayaan Sukabungah samodel kitu, jalma-jalma sing corowok harita jeung si Wardi kacida bungahna. Harita ka tempat eta nyatana kaburuan imana si Wardi aya jirim anu ngacurat ngalepat harita. Sirirat kalepat, cirarit, selik, cilgedeg. Eta jalma teh pancu nangtung harita didinya nyatana dina urutna tarung Senrata jeung Wulandari. Pogoe si Wardi saparakanca mah harita geus teu eungeuh jeung geus teu bireg deui lantaran eta jalma anu pancu nangtung teh tetela Basan Tibi guruna. Buru-buru harita si Wardi saparakanca nyatana si Wardi sigar modaden jeung si Korna harita ngadeuketan ka eta jalma nyatana ka Basan Tibi. Jenengkeun Jayapati jeung Wulandari katut Senrata jeung anu sejenna neuteup seukeut ka eta jalma nyatana ka Basan Tibi teh. Dedeg pangadegna eta jalma teh kawilang keker jangkung jeung deui make iket barang bang semplakna teh tina kulit orai. Ari make bajuna nyatana make baju pangsising sarwa hideung. Dina leungeun katuhuna aya gelang, mangeupakeun gelang. Nyatana gelang bahar anu gede na teh segede jempol. Tetepan eta jalma nyatana Basan Tibi kawilang seukeut oge ka sabudeureun eta petempatan. Si Wardi saparakanca mah langsung muruh harita ka guruna saterusna mah harita sasalaman. Pogoe Basan Tibi ge ngarasa bunga lantaran muridna henteu pauheun kalirina. Jayapati harita neuteup seukeut ka Basan Tibi. Basan Tibi ge sarua harita neuteup seukeut ka Jayapati. Kedua jago anu geus kolot umurna panggih deui harita. Bareto mah dina waktu keur ngora memang pernah panggih Jayapati jeung Basan Tibi teh. Malahan mah pernah ngarujajaten sagala. Tetela Jayapati jeung Basan Tibi teh ilmu kasaktianna memang hebat eueuh anu eleh. Geus sababaraha kali baheula teh pernah patelak tetela eueuh anu eleh dina waktu mundur ka tukang sabadan batur kakuatan teh sarua nyatana mundur dua lengkah. Kakulantaran eueuh anu eleh dumatek Jayapati jeung Basan Tibi teh meuseuh dirina di tempatna masing-masing sangkan dina hiji mangsa mun teh mah papangih deui hayang nantukeun deui saha di antarana anu bakal jadi jago jeung jawara ti golongan hideung. Dede lau badeh Basan Tibi masih kena hidup euy. Ya masih atuh Jayapati. Dewek masih kena hidup, masih kena jag-jag waringkas. Dewek datang ka dieu ngahaja hayang panggih jeung murid-murid dewek anu satia. Nyatana ieu si Wardi saparakanca. Ari murid-murid anjeun teh mana? Ieu teh lain. Oh iya jika namanya. Termasuk ieu awewe anu geulis rancun teh. Murid manehnya Jayapati. Dengan saukur murid atuh eta awewe mah. Eta manoja teh anak dewek euy Basan Tibi. Mana atuh anak sia Basan Tibi? Nah salila ieu teh masih kena hidup sasorangan bae. Ngajoblo bae deh. Atuh kudu da oge euy boga pamajikan. Kaciri pan ari boga pamajikan mah gentleman, henteu impoten, halus kuat gagah jeung rongkah. Dewek mah teu hayang, can hayang ngalaki rabi. Tapi teuing lamun teh mah ka anak maneh mah Jayapati, jigana mah daek da geulis geuninganan. Pogoe Jayapati dina waktu harita rada beureum bangetna lantaran Basan Tibi teh bet ngomong kitu. Daek cenah kawin kajaba jeung Wulandari anakna Jayapati. Wulandari oge asa kasinggung ku ceritaan Basan Tibi dina waktu harita.
Obong raon sia Santibi ya. Yang kawin jeung anak dewek sia. Gimpi. Cek paribasana bulan purnawa aya 1000 ge boal aing mah. Boal ngijinan. Sia kawin kanu jadi anak dewek. Lebar teu benar anjir. Sakitu geulis rancurit kieu dibikeun ka aki-aki peot. Lebar teuing. Teu bisa kitu atuh Jaya Pati. Mun teu mah dewek anu unggul tarung jeung eta wanoja, naha mah dibikeun ka dewek teh. Lebar we mun ceuk dia mah dibikeun ka batur mah lebar pisan atuh. Wah, bah dibikeun ka saha? Sok sarajan sia Santibi mampu ngelehkeun anak aing boal dibikeun. Wah dibikeun kitu bae boal. Teu hayang teu sudi teuing. Jayapati jeung Mbah Santibi jadi pararea omong. Ngeunaan Wulandari diparabutkeun. Mbah Santibi hayang ka Wulandari sedengkeun Jayapati teu ngijinan Wulandari dijadikeun pamajikan Mbah Santibi. Ya saterusna mah Mbah Santibi jadi ngajak narung tah ka Jayapati. Ya geus sebut kitu carana mah kieu belah Jayapati. Urang tangdukeun sikap urang tarung sakali deui. Di mana-mana dewek anu unggul, pasrahkeun eta wanoja anu katelah Wulandari anak maneh. Lamun dia mah anjeun anu unggul, berarti kasaktian ilmu anjeun teh hebat, jeung di dewek bakal kumawula ka andika saumur hidup dewek. Dek jadikeun naon oge empek bae, dek dijadikeun kekese oge hengge, empek eta mah kumaha bae, kumaha anjeun bae Jayapati. Anu jelas mah urang tangtukeun sikap di antara urang saha nu panggaga jeung pangsaktina. Di mana-mana dewek anu pangsaktina unggul, tangtuna bae dewek bakal jadi jawara ti golongan hideung, bakal ngawasa dunia jawaraan, bakal jadi pamimpin ti golongan hideung. Jeung deui bakal jadi salakina Wulandari. Wulandari bakal jadi pamajikan dewek. Gimpi sia. Wah, tapi ka ira ge boal anak aing mah moal dijadikeun pamajikan sia Santibi. Nama ki jeung kudu moal. Urang tangtukeun di antara urang saha nu pangsaktina. Sor, maju Jayapati. Mbah Santibi ditenang tang tarung ka Jayapati. Buruhan napikeun Mbah Santibi di mana-mana unggul ngalihkeun Jayapati tang tuna bae bakal bisa ngapimilik Wulandari. Wulandari dina waktu harita molotot ke Mbah Santibi, manehanana ngarasa dihina lantaran Mbah Santibi hayangeun ka dirina. Mbah Santibi teh geus kolot, disebutna zaman ayeuna mah tua-tua bangka, tua-tua keladi. Geus kolot mika hayang kanu geulis. Naon maksudna? Abah cuma ditagih mah? Nang tang tarung eta ka kula atawa kumaha teh? Lain nang tang tarung nyai, ngajakan kiwin kula mah. Kula teh hayang kawin jeung nyai anu sakitu geulis rancunitna. Mun teu mah kula mampu ngelehkeun Jayapati, maka buruhanna teh nyai kudu daek jadi pamajikan kula. Teu sudi najis teuing atuh. Udah jadi pamajikan anjeun. Sakitu geus kolot, kuduna ge jadi anak, ieu mah kalahkeun ka jadi pamajikan teu sudi teu. Bah, teu sudi kula mah teu hayang jadi pamajikan Mbah Santibi teu. Tenang Jai tenang. Ya urusan dewek jeung si Santibi. Urang tangtukeun sia di antara urang anu panghebatna Santibi. Tapi eueuh aya istilah buruh-buruhna. Eueuh buruhan dina masalah ieu mah. Gad anu jelas mah, sing saha nu unggul tangtuna bae bakal dijadikeun pamimpin ti golongan hideung dina peuting ayeuna pisan. Dona naon kitu ge lah jadi sok lah, sor maju lah. Sor maju. Sok saha di antara urang anu panggagana, anu pangsaktina sor maju.
Anu sejen sok rada ngajauhan heula. Lantaran kulantaran dewek ya dek adu harapan jeung Jayapati. Jalma anu sakti mandraguna cenah mah cenah. Jalma-jalma anu aya di dinya harita ngajarauhan lantaran Basan Tibi jeung Jayapati bakal adu harapan bakal ngadu jajaten pikeun marebutkeun porsi kekawasaan jeung di harapan Basan Tibi mah bisa ngajadikeun Wulandari teh pamajikanana. Basan Tibi oge bogan ilmu sebenarnya mah pikeun ngirut wanoja dina waktu harita acan digunakeun bae. Tangtuna bae lamun digunakeun mah Wulandari teh bakal ujug-ujug bogoheun ka Basan Tibi. Manata acara nu aya di luhureun panggung nepok kitu mah harita buru-buru bebenah, buru-buru meresan jalma-jalma anu nonton. Kasadayana, sok mangga minggir heula, lantaran Jayapati bakal adu harapan jeung Basan Tibi. Bakal ngadu jajaten marebutkeun kursi kakawasaan anu bakal ngagantikeun Wulandari jadi pamimpin. Sok beresan heula. Sok. Mundur heula. Tapi ulah maju. Dua jago harita pancu nangtung silih teuteup ngadu sima. Jalma-jalma anu nyaksian harita nyingleud ngajauhan lantaran bisi kabarerang ku kasaktian Jayapati jeung kahebatan elmuna Basan Tibi. Orang bebetian darugda. Orang bebetian Basan Tibi. Oh, kedek di mimitian mah. Kita tadi ge dewek bagus siap. Sok. Ari dek di mimitian mah sok. Ada pada rajag dewek ye. Cerilat. Harita Jayapati ngacerilat nggunakeun elmuna. Urip katuna harita ngablesat kana dadana Basan Tibi. Basan Tibi dikat harita ngagunakeun jurus Raja Geni. Dengan katuna ngagunakeun jurus Raja Geni dengan kencana ngagunakeun jurus Raja Banyu. Hiu kuduk delas. Bantrokan dua kekuatan harita ngaliwatan leungeunna masing-masing ngajadikeun duanana harita ngajarik jeung menurut katukang aya kana salengkahna. Seak di harita Jayapati narajang ka Basan Tibi. Sok hiu kilak los. Hiu kuduk delas. Harita bantrok deui bae. Duanana memang ngagunakeun jurusna masing-masing. Eta jurus teh mangrupakeun jurus anu hebat tingkat tinggi. Seak harita Jayapati terus-terusan ngarangseg narajang ka Basan Tibi. Tapi Basan Tibi oge lain jago kolot kamari sore. Tangtuna bae manehanana ge bakal ngagiwar atawa ngapenung kana panerajangna Jayapati. Sok hiu kilap los. Siap Jayapati harita nyapu. Suku katuhuna teh nyapu kana dua sukuna Basan Tibi atuh cileung harita. Basan Tibi teh loncat. Keplos. Serangan Jayapati harita nyamos kana tempat anu kosong. Terus-terusan harita Jayapati teh narajang ka Basan Tibi ngagunakeun jurus Raja Geni jeung jurus Raja Banyu. Karasana memang karasa ubah go Jayapati teh kekuatan panas atau hawa panas jeung hawa tiis. Dina leungeun katuhuna hawa panas, dina leungeun kencana hawa tiis. Sok hiu kuduk deas. Geus sababaraha kali harita bantrokan dua kekuatan. Carik jeg, dalik deg. Harita duanana ngacarik jeg jeung ngacarik jeg di bae. Jayapati makin penasaran kena elmuna Basan Tibi. Langsung harita ngagunakeun jurus-jurus pinunjulna.
Curilat. Jayapati harita jujurulatan narajang kabasan tibi. Gerakanana Jayapati memang luar biasa gancang. Manehanana ngagunakeun ilmu kecepatan gerakan luar biasa. Basan tibi harita bakatingku kecepatan gerakanana Jayapati teh gancang pisan. Harita basan tibi ngerejem. Buru-buru harita ngelakukan gerakan atau tindakan-tindakan anu tangtuna bae bakal ngebenungkan pandanajang Jayapati. Jayapati narajang harita geus aya di hareupeun Basan Tibi lengan katuna harita nyawa kana dadana Basan Tibi rikati bendung kolepat pindah tempat Jayapati teges air tukangan Basan Tibi rikat Basan Tibi teh malikeun badana seak harita ditarajang ngagunakeun lengan katuna les kolepat Jayapati geus pindah tempat ti bae kitu jeung kitu bae dina waktu narajang teges dek tepi dek bantrok ngiles deui pindah tempat Basan Tibi bisa ngarti kekuatan Jayapati memang luar biasa hebat. Ngan euleuh waktos na paratos para kabdangu rojeng kanton kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.